aya urang, sate acan aya langit, sate acan aya bumi, sate acan aya segala rupa perkara. Allah ngadamel heula nur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi samata-mata urang dina wengi ieu teh nya ngagungkeun cahaya nu dilungsurkeun ku Allah melalui rahimna Siti Amin. Nah, lain Aminah ieu lain. Yang ngaran Aminah teh di dieu. Coba tanya lahir ngalahirkeun Nabi Linggin. Lain Siti Aminah ieu lain, tapi Siti Aminah ulah ditu daerah Mekah. Ya, mancung irungna ge geulis, beda jeung di dieu. Pami dia ge aya kana Siti Aminah aya teh. Aya, eta mah ngalap barokah mudah-mudahan kos Siti Aminah di Mekah. Amin ya Allah ya Rabbal. Lain bingung lainnya. Beneran we eta mah ngaranna Siti Amin, Siti Aminah. Amin. Lahir Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beda jeung urang lahirna. Ari urang mah lahirna tina liang Kangjeng Rasul mah sanes antara Palawangan sareng antara Puseur, jadi pertengahan. Nah, Kangjeng Rasul kaluarna kitu dikersakeun